Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Jayus. Kumaha daramang? Tepang di dina video YouTube na Kang Jayus, dina video anu munggaran coba-coba nyian konten we lah. Soalnya geus seubel teu nyian konten anu make bahasa Sunda full. Biasana kan dina channel gado-gado nu Kang Jayus ieu biasana aya bahasa Indonesia, aya review, aya jalan-jalan ka mana nya. Ayeuna urang nyobaan nyen hiji video, coba-coba heula lamun misalkan berhasil atau hasilan juga makan ke urang nyen deui anu video-video nu sejana. Dina deukeut ieu Kang Jayus bade wang bahasa Loma we nya. Soalnya dina bahasa Sunda kan aya bahasa lemes, bahasa panangah, bahasa Loma, enak bahasa Loma we. Atawa aya deui bahasa kasar. Tah ayeuna urang ngagunakeun bahasa Loma kusababnya Kang Jayus nganggap anu ngalalajuanan video ieu sapantar we kiranya jeung Kang Jayus. Ayeuna urang nyoba nyeun video na reaksi atawa nya ngalalajuanan bareng komentaran mereka mandang ngeunaan video-video anu dilalajuanan dina channel YouTube Batur. Khususna channel YouTube anu posting video-video anu ngagunakeun bahasa Sunda. Nah, ayeuna urang ngalalajuanan aya sawatara alasan kunaon kuring nyieun video ieu. Kahiji pikeun ngawanohkeun ka baraya Kang Jayus anu can apal yen dina YouTube ieu loba oge channel-channel anu ngagunakeun bahasa Sunda, anu ngaguar bahasa budaya Sunda, kaulinan bahasa Sunda jeung film-film pendek anu aya di sabudeureun tatar Sunda. Hiji eta. Kadua, pikeun ngastimulan atawa pikeun ngarangsang ka para kreator YouTube Sunda anu sejena anu rek dilalajonan ku kuring ayeuna saha wae anu nyieun konten dina YouTube ieu anu ngagunakeun bahasa Sunda, arek ti fiksi, arek ti urang Purwakarta teh permana tinggal, arek ti anu si Amin jeung si Alda teh nu ti Bogor teh juga sanya kaceo apa kana eta arek ti aya deui nu ti Sukabumi, aya apa kana mah loba kreator YouTube Sunda. Tah ayeuna ku tarekah Kang Jayus nyieun siga kieu mudah-mudahan ngadorong nyumangetan ka para konten kreator anu aya di tatar Pasundan pikeun nyieun video nu sejana engke insyaallah ku Kang Jayus di reaksi kitu di lalajoanan. Katilu alasanana kuring nyieun video nya eta kuring beak konten. Kuring teu boga konten. Ek nyieun video naon? Sababnya kieu Kang Jayus mah di Senin bikin ke Jumaah ngadon ide kliker di tempat pegawaian di kantor, balik gawe nya kieu di kamar sorangan da ngumbara atuh engke Sabtu Minggu balik di ka Cimahi ka Bandung nya kitu ide kliker jeung keluarga. Jadi hese lamun dengan konten anu khusus nya ieu salaku konten anu nya manggih lah pokona mah manggih konten uang jadikeun. Ayeuna urang nyobaan ngalalajoanan video sabenerna ieu Kang Jayus teh ningali video ieu teh dina YouTube dina Facebook mimitina mah dina Facebook, dina search dina grup Facebook, dina fanspage aya tulisan Kota Pandeglang lamun teu salah. Tadinya aya video-video paguneman, video pendek, film pendek si Alda jeung si Amin. Jujur kuring resep pisan. Sabab naon? Sabab beuki ngabeungharan pangawaruh kuring ngeunaan basa-basa wewengkon, lagam, logat dina cara ngomong eta anu naon ngaranna teh anu jadi ciri khas anu mibanda watek sewang-sewangan. Tapi sing horeng dina tulisan Kota Pandeglang kuring di teangan Amin Alda keluarna sing horeng teh ieu KCHOA TV
kecoa atau namanya pokoknya mah KCHOA TV geus aya subscriber nate 100 ribu. Aku kuring can di subscribe ya, subscribe heula. Wow, oke. Anu sajana tos di subscribe ku Kang Jayus mah. Permana tinggal atos. Fiksi atos. Anu Kang Budi Dalton atos. Pokoknya mah tos loba channel-channel YouTube Sunda anu ku Kang Jayus anu kapanggih ku kuring di subscribe. Anu sajana oge sok pokokna mah dina komentar tulis link channel terus link video anu perlu dilalajuanan ku Kang Jayus, insyaallah di subscribe, di like, di komen. Moal mah pelit nah udah kuring ge kan hayang di subscribe mah. Nah ayeuna urang ieu sing horeng loba euy sing horeng aya kala videona oh hiji 2 kala hiji 2 3 4 5 kahanapna 2 10 oh 12 video nah kela nah urang nyobaan ningali anu film pendek Sunda Petani Hayang Kawin episode hiji. Wow, openingnya euy. Jangan lupa bantu kami dengan cara like, comment, and subscribe. Oke. Kodel Coa. Oh, kecoa teh Kodel Coa. Anak tenjo. Anak tenjo tah. Harita mimiti kuring ningali video ieu dina Facebook sugan teh si Alda jeung si Amin teh urang Banten atau orang Pandeglang Banten lah pokoknya mah sabab nilik dina bahasa Sundana dina kekecapanana istilah-istilah nu dipakena asa mirip jeung urang Banten. Sing horeng ieu teh tenjo teh cenah di Bogor kela tenjo teh kela langsung hengke lah. Waas. Oh, Kodel Coa teh boga channel jeung sutradara. Kira dijual. Kira bisa ngelamar si Adang, stok kuat, tapi stok kawawa. Kawawa. Di Ciramayan anjir. Di Bandung aya daerah atau pabongkot anu ngaranna Dangder deket Rancakek. Sumpah bareto mah teu apal hartina Dangder teh naon. Sing horeng Dangder teh tangkal sampe. Terus aya kecap teu kawawa teh geus teu katahan. Oke orang guar. Tawa kieu we. Urang cutat hiji-hiji kecap anu arang langka ku urang Bandung Cimahi Priangan Timur anu arang langka kapanggih dina guneman sapopoe. Lanjut. Wah, si Alda datang. Amin. Yuk aing mau minum jeung sia. Kakak bogo nyebut sia. Keur urang Priangan Timur mah. Enggak, keur urang Priangan Timur mah ngadengen sia teh. Aneh. Sia teh keur ngomong kamuk-kamuk pisan gara-gara sia. Jeung beri lagi ari awewe mah kan bayanganna teh lemah lembut. Ancad layar dina ngomong ari sia. Lanjut. Ayang beb. Anjir, ayang beb.
Waduh, gua kabogoh perhatian ya sekali. Sia kai. Islah sama cocok jadi pamajikan aing. Wah, geus cocok. Irabe sih yang ngalamar aing na. Tenang, kayak amun dangder aing geus kajarual mah. Kayak ku aing bisa dilamar. Naon sih na kelamar aing nungguan ngejual dangdut? Duit dangdut palingan berapa duit sih? Ulah loba omong, asal kabeli kotok be dua mah. Jeung kebayar penghulu. Sian kawinan apa nak pebacakan? Menyamlik Pebacakan. dua. Tindek naon loba-loba alda. Pan aing malamun kawin hayang dihajatkeun. Aleman sih. Aleman. Pakai yang dihajat-hajatkeun. Kawin ieu asal sah be. Embung aing mah isin ka tetangga, nya aing kawin teh dihajatkeun. Atuh aing yang dihajatkeun si Alda. Tapi sia kudu nilai aing. Aing mah penjema to gablek. Geus atuh eta dangdut geura jual, sekalian yang taneuh-taneuhna. Teu cager sama Alda. Amun taneuh aing dijual, aing ngebon di mana? Geus lah ulah ngebon deui. Mending nyana pagawean ka kota. Ku ngagampangkeun sia mah. Puguh neangan pagawean zaman ayeuna mah harese. Lain hese, siana bae tilok dek nyangan. Sia. Bodoh, geus tah harayang aing mah gawe ka kota, mending ngebon di lembur. Los kumasia. Los. Tapi aing mun kawin kudu dihajatkeun, jeung kudu nanggap dangdut segala. Eta sia, mending payan aing ye da. Yang nanggap dangdut segala, nyetel radio be sing kenceng. Oh iya no, jomblo sabun dia ya. Geus keur request yang lagu naon sia? Lagu naonnya? Lagu nu sedih-sedih betif lah. Aing keur galau ya. Galau bae sia mah he. Galau ku salameureun, buka kabogoh hentos ya. Justru eta tip, aing galau. Aing hayang boga kabogoh tip. Sia hayang boga kabogoh ta be? Ya heuh atuh hayang si Amin bege anu beungeutna siga hileud jauh boga kabogoh. Masa Hileud urang jauh. hanteu? Heuh nya urang elek ku hileud jauh. Makana eta tip, urangnya kudu boga kabogoh. Jeung isin kebal-kebal jadi jomblo sabun bae mah. Tapi isin Oh, asup bener, di ya. iya kan. Ya heueuh. Nah itu era Geus gitu. keur mainkeun gitar heula ih. Ai heueuh, nek ngagitar malah curhat kieu sih. Nyaho engge teu paruguh sia. Atuh sia nu curhat mimitian. Iya. Oh geus geura atuh ih, mainkeun gitarna. Siap. Pemuda kampung biasa Beb, aneh prok ya. kenapa li? Beb panggilan Sia apa? boga naon si di mah ku hayang balik bae. Kolot aing bisi niangan. Kolot aing. Piraku geus gede di tangan keneh bae. Jamual ku kelong ye ulin ti beurang mah. Walku Wal kelong. kumaha? Puguh ieu aing keur ulin jeung kelong. Ai sia ngomong sembarangan bae. Mana aya kelong beurang-beurang. Pan sia kelongna. Pan Eta sia. sih barang ge aya lin. Koplak sia. Koplak. Ngalin kelong, tapi sasa kelong. Puas ya. Abu geus skip. Jadi kan kudu nama bobogohan mah kan mesra-mesraan, cilih rayu, ya nyumputkeun kalemahan sewang-sewangan kan biasana ari nu normalna bobogohan mah. Ieu mah hoghag kabayang kan bobogohan jika kieu ku malam si Ami jeung si Alda geus ngarumah tangga. Kabayang ieu mah. Lanjut. Kasep nanti sarwakeun jeung kelong. Lain kasep siana, tapi kasap. Kudu dihamplas ta beungeut, ampeng mulus. Nah naik kusen di amplas. Kusen. Geus lah ayo, sianak balik mah. Ayo, ku haliwu bae hayang balik. Dah. Oh, Haliwu. Alda, Memet. mantas di mana, Da? Mantus ulin di kebona Amin. Oh, jawet bukan bayawak. Maksud sana nyebut kan Jawa. Bayawan. Atuh emang beungeut sia membir bayawak. Sembarangan. Caka bogoh enjay mah kos Sembarangan. kelong lain kos biawak. Atuh Ngerti teh belum kene. parah, Min. Enggeus lah, enggeus ulah parasia bae. Nyamet, mana karak balik gawe? Heuh, Da. Atuh coba ta ajak Amin gawe ka kota, ulah senang ngebon bae. Paharayang aing ilun gawe jeung jelema edan. Teu saade nu daek kajakeun gawe. Tapi aya sih, anu sendek mah. Gawe naon jeung meh. Kalah ketek mah capek seuri. Kuai di mah pacul sia kuai. Ngal ketek mayit nu bikin ka seri.
Bet, tapi di pegawaian mana ayo lawan eueuh? Alda yang gawe ye. Naon siang ilu gawe jeung manehna? Alda serius yang gawe. Heeh, serius. Alda mah bosen di lembur bae. Moal diizinan sia ku aing amun ilu gawe jeung manehna mah. Geus repeh bae, ulah ikut campur. Aya sida lowongan mah keur ngabutuhkeun di awewe. Kebeneran atuh, Alda asupkeun gawe ge. Heeh, ari hayang gawe mah sudah siapkeun bae lamarana. Heeh, geus kayak kuala disiapkeun. Ada heula. Lanjut. Naon sih sia? Amun sia maksa hayang gawe bae jeung si Memet. Maaf bae yo, mending urang putus. Woi. Atuh geus aya sayang putus mah, teu masalah. Pan sia kitu ngomongna. Naon deui tuh? Pajarna aing diputuskeun ku sia bakalan mewek gitu. Da, aing mah lalagaan ngomong ku kitu ge. Oh lalagaan. Bodo amat. Pokoknya aing mah nganggepna ieu serius. Geus, mulai ayeuna sia ulah ngaganggu aing deui. Bye. Woi, bye. Da, ayang beb, cintaku, Aduh, lomeku. aduh. Aing belum putus, macam nak dilamar ku aing. Aduh gusti, kumaya aing lain. Mewek kayaknya si Amin. Si lu jauh kunaon tuh? Nyawa si kan curik. Oh nya. Min, kunaon sia? Aing nyeri hati dak, kata aing perih sari di cakaran. Kunaon emang semin? Nyaho kolot-kolot mewek bae. Keur galau aing putusan jeung si Alda. Anu bener semin? Aing sampai mewek kieu piraku nalalagaan. Si Alda min anu mutuskeun sia. Ya aing anu mutuskeun si Alda. Menya si anu mutuskeun si anu mewek min. Nyaho lieur aing mah. Aing ngomong putuskeun lalagaan ka manehna, kirain manehna mantak embungeun diputuskeun ku aing. Ajo, horengan mah ataun jasa diputuskeun ku sia. Oh. Atuh sia teh min. Kusong ngomong kok dik boga banget si kahila jauh ge sosokan mutuskeun gikang. Naon ku aleman. Hop maung ta si Amin. Elek ta si Amin. Itulah paloyo ya budak. Hatur nuhun kana tos nonton. Tong hilap like jeung komen. Naon sia anda kalaman Oh, aing iya. nungguan ngajual dangder. Duit dangder emang belum. Behind the scene. Ya mae. Min bagas. Ya, ceritana. Isi min yang ada. Soalnya min semangatan aing. Emang sapopoe lagi. Parangan. Cak abogo aing ge aing mah kus beawak. Kus beawak, mirip beawak. Oke ya video munggaran anu direaksi ku Kang Jayus. Jujur kuring nalika ningali anu munggaran ningali video ini dina grup Facebook, kuring langsung ngabarakatak ngabayangkeun guneman ieu. Jeung kuring yakin ieu guneman sapopoe emang jiga kieu. Sabab ningali atawa nilik kana cara ngagunemanana, cara maranehanana ngenaon ngaranna teh acting dina ieu video natural pisan, natural dina harti ieu emang sapopoena jiga kieu ngan peda sutradara paling ngarahkeun mere skrip jiga kieu maneh ngomong kieu. Tapi babasaan anu digunakeun dina ieu video babasaan anu emang sapopoena jiga kieu. Oke, dina ieu video kuring nyutat aya sababaraha kecap anu anu pikeun urang Priangan Timur, Bandung, Tasik, Garut, Cianjur ya gitu kakara ngadenge atawa meureunnan bari itu kungsi ngadenge tapi ayeuna malah jadi aheng alatan geus arang langka digerunakeun dina guneman sapopoe. Kotok teh hayam babancakan. Nah jika tadi hajat teh dalin babancakan, bisa jadi babancakan teh aya sawarata, aya sababaraha harti kecap. Di Garut aya babancakan hartina ulin barudak lamun arulin di buruan ilaharna lamun sore
sanggeus adan asar sok ngayakeun kaulinan nyata babancakan nyaeta genteng anu disusun ka luhur terus dibaledog ku batu atawa ku baleutik terus aya anu jadi ucingna nu lainna nyarumput terus dihitung disusun kenteng anu di baledog tadi disusun terus ngitung hiji nepikeun ka 10 nu sejena nyarumput terus engke diteangan ku anu jadi ucing aya deui kecap babancakan hartina teh nyaeta dahar bareng babancakan dahar bareng lamun misalnya kayak aya budak anu milang kalat ulang tahun kolotna nyiapkeun kadaharan dibungkusan dibikin ke babaturanana eta bisa disebut bancakan eta terus aya aku aleman siamada aleman teh hayang ka alem hayang ka wowo hayang ka puji hayang nya ka di alem hayang ditaikeun harakatna terus los teh jug los we indit juga indit terus tapi aya nu aheng kita tadi si Amin terus babaturan ada ngomong kecap isin kan lamun di sawatara wewengkon Sunda nu sejenna nyebutna teh esok era tapi isin teh biasana dipake pikeun ngalemeskeun era tapi di dieu ngagunakeun kecap isin make kecap anu lumrah atawa anu ilahar atawa anu loma sapantar berarti di dieu perbedaanana haliwu rurusuhan atau kegancangan sama diku haliwu ya. Rusuh atau kegancangan terus lalagaan itu kegayaan tadinya kan si Amin hayang sugan we main nyebutkeun sok putus maksudna teh gagayaan kahayangna si Alda teu mutuskeun malah nyebutkeun malah mainna si Alda ngarayu mung diputuskeun tapi kanyatana sebalikna. Terus deui aya jasa teh jujur kuring oge masih kurang yakin sabab aya sawatara babaturan kuring ge anu dina Facebook lamun anu ngomong sok marake jasa teh bisa jadi hartina pisan ku aleman jasa sia mah kunya olo-olo pisan gitu jasa teh bisa jadi pisan seperti anu diomongkan tadi ku kuring ya yakin bahasa Sunda anu dipake ku dina film pendek make bahasa Sunda anu sapopoena dipake juga kieu pikeun urang Priangan Timur Cianjur ya semet Cianjur terus nepikeun ka Tasik Ciamis Garut gitu Sumedang kekecapan atau bahasa Sunda samodel kieu gudul mah sapopoe kieu pasti aneh sabab numutkeun sejarah seperti Bogor, Tangerang, Banten ieu teu asup undak usuk basana teu dipake sabab cenah baretona emang teu asup karena dalam tanda kurung jajahan budaya di Mataram jadi undak usuk basa teh teu dipake make kecap kene anu make egaliter kene anu saprata saluhureun sahanapeun kabeh sarua rata. Oke baraya Kang Jayus rupina video reaksi anu munggaran kanggo anu munggaran ieu dicukupkeun ka dieu heula sabab tadi aya sawatara godaan atawa ya halangan lah di mimiti kamera ngadadak pareum terus tadi naon ngaranna teh jadi kamera ngadadak pareum teu ngarekam deui aneh puguhan padahal tadi kana diteuteub aya sugan teh burung pada baterena masih kena loba oke kena naon ieu minangka anu munggaran engke mah insyaallah bakal naon ngaranna teh ngaguluyur deui oke tadi kapegat heula aku adan insyaallah ke urang nataharkeun waktu anu sakirana moal ka pegat ku waktuna adan. Sakitu heula reaksi anu munggaran ka baraya Kang Jayus. Omat serat dina kolom komentar naon wae atawa video mana wae anu naon ngaranna teh anu perlu direaksi ku Kang Jayus. Channel YouTube saha wae anu
anu Kang Jayus yang can hafal tulis weh kayak ku Kang Jayus ditingali nah bisa diasupkan karena reaksi iya atau henteu sakit dulu di Kang Jayus tong hilap bantosanana kanggo ya nyebar luaskeun ke saya kanu sanesna sakitu Kang Jayus amit mundur amit mungkur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun alhamdulillah naon dicenah teh